Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya YouTube Wilujeng Pendak di liputan kolecer tanggal 2 genep pamit lempat Mei. Cuaca sangat cerah ya dulur. Anginnya kadang datang kadang leungit. Kurang intip di dia sekitar 15 menitan lur. Sugan kebagian ngajelelebrud. Posisi cerah tuh dulur, Ciremai ge katingali jelas pisan. Biasana jarang-jarang ya Ciremai katingali. Jelas pisan ya lur. Sababaraha bagian sababaraha tempat aya nu geus marolah ya lur tah. Di belah dia ya. Sawareh geus ngalahankeun lur. Cuaca langit cerah dulur ya. Tadi keur dihandap mah ting galebret ya lur, ditaekan mah kadeu eueuh jempling. Sigan areraheun kolecerna ya. Kurang muterkeun hiji lur kolecer ya sebentar. Prekan lur ini ya, kejet gitu.
sak kitu we panginten dulur. Hendak di video selanjutnya.